Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dararama, mugi nya sadayana sing dipaparin kesehatan lahir sinareng batina atuh bilih aya wargi urang anu nuju teu dama. Urang sami-sami ngadoakeun mugia sing enggal-enggal didamangkeun deui sacara bihara-bihara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui ngaguara deui hancagarapan dongeng Sunda anu judulna teh nyaeta Munjung karya pangarsana Moh Amri. Catacan di pedar sakuma biasa kalayan tos sakedahna pribados teh neda widih heula anu gaduh ieu karya nyaeta pangarsana Moh Amri. Sagedengeun ti eta pribados ge nyuhunkeun bantosanana ka wargi-wargi sadayana nyaeta kanggo ngasubscribe, nga-like, ngakomen sareng nge-share. Kanggo wargi-wargi anu parantos ngasubscribe pribados teu lali ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh supados teu nyangkolong kana waos mangait kana wanci urang teraskeun bae ieu lalakon Munjung episode 2. Wilujeng ngadangukeun. Harita marhapi cumarita. Moho atunya ari bangsa urang hayang beunghar teh make kudu munjung. Salehia mah harita nemalan. Mustahil Kang, ari aya milikna kudu beungharnya beunghar we. Teu munjung oge atuh beunghar mah beunghar. Jelema hayang beunghar tuluy los-los ka jurig ka siluman mah jelema kasasar Kang. Eta mah ceuk kuring mah geus linglung. Marhapi tuluy nemalan deui. Oh gitu. Nya kitu. Tapi kumaha urang nyahokeun milik so. Milik sorangan wae heula lah tong milik batur. Mang Uham tuluy mairan. Tah nya sakieu nya aduh kakolotan taca nyaho di milik sorangan nganu geus kasorang we nu nyaho ieu teh naon milik teh lah. Tuh ka ari hayang nyaho milik sorangan mah kuring ge poekeun. Tapi nya euy mending entong nyaho ti awalna kana milik teh lah. Naha mong atuh meureun moal aya nu daek usaha mun nyaho bakal malarat mah da pi malarat teh nya geus we meureun teu kudu usaha. Moal aya nu daek munjung deui da geus nyahon atuh ari pisang saraeun mah kacape-cape kadora-kadoraka. Ari mang pan teu daek geuning munjung naon eta sababna mang? Apan ku salhiam geus disebutkeun sarua jeung ngajual nyawa di dunya malarat susah saeneng-eneng atuh di akhirat mah hayang teh senang hayang kasawarga dewek teh nu matak teu lah teu kabita beunghar beunang munjung mah apan aya dongengna kieu geurayeun. Pasuta jelema teu wudu loba kabisana loba kanyahona lampar atuh panyabaanana ge euy pagawena teh jadi tukang kulit tukang nyeunan pakaian kuda kahar tapi teu ngawungkul nyeunan
da ngengken ngomean sautak sautik ku manehanana mah ditampa komo tah keur ngorana ngoprek tetelepek kana jarah-jarah di semet Demak Kakulon mah cenah unggal nu kasebut karamat gede geus kabeh bees geus mindeng atuh ngadenge Demak teh tapi teu nyaho lebah-lebahna lebah mana nya Marahapi harita Maira kuring ku nyaho jelema kurung batok atuh Mang beja nama deket Mataram Mang tepung wates cenah tah pasuta teh masantren di Demak geus bosen cenah masantren tuluy manehanana teh balik ceuk Mang Uham bakal manehanana teh pan teu boga rek baramaen heuh era bijil akal jahatna jalana teh mapai pilemuran papangeranan ngan heueuh ieu we giringsing ka urang lemur kukusumahan di Cirebon biasa deui jadi pasuta da sieun cenah di talian keur ngarareb di warung heuh pamondokan amprok tah jeung urang Cimahi cacaritaan we cacarita nama wawawuhan Istam ngaran urang Cimahi teh tina bisa na pasuta nyarita euy bisa ngepanan karep batur anu heueuh urut giringsing itu Istam beunang ngarasiahna percaya we ka pasuta yen samaksud jeung manehna nyaeta heueuh padarek nyipri Istam teh bunga atuh manggih batur terbingung ka mana heueuh piloseunana arek tatanya heuh teu kadugaeun ayeuna aya nu rek ngabarengan pasuta teh harita mah lain pasuta ngaranna teh ganti ngaran unggal isuk nembongkeun heueuh ka atoh deui ieu mah atos teh rek nyende bakal nepi ka Bandung manehanana mah tapi kusabab penasaran tah euy pasuta teh heueuh nyaleser ka Istam nyieun piandal cara nu nalek nanyakeun usul asalna nu matak leok kadinya tuluy weh paralak Istam teh nyarita tah asal dagang gendong aprak-aprakan cenah ka alas Banten ka Bogor ka Batawi ka Jampang ka Karawang wah geus puguhnya tah balik we ka lembur sabulan sakali manehanana teh balikna tapi heuh nyata teu meunang kasenangan cenah meunang bati saeutik-eutikeun teh beak we di jalan kajejeg kuhakaneun jeung ongkos tampolana nyosok jero atuh kadang nyerot modal ana teu meunang duit rugi saeutik macul bae kapan barang teh dijual sumawona ari sajenisna mah pangharepanana teh harita teh sugan engke tinu heuh sejen cenah aya nektogna tapi nya eta euy Istam mah manan heueuh bebeunangan tak botak balas mundak teh cara dewek we moal salah mundakna teh tambah heueuh ieu pupunakan euy tuluy harita Marahapi Maira us kitu kumaha cenah Mang Mang Uham nuluykeun deui caritana tungtungna mah Istam teh potol tah keur legag-legig teu puguh gadag aya we nu ngahatean kana ngipri dinyakeun harita teh imah di lemur ge dijual sapayona atuh pamajikanna jeung anakna sina nyiluruk di dulurna nya manehna teh leos ka Cirebon kusabab bego kana basa Jawanya bingung di Cirebon mah mata ke asa mobok manggih gorobong amprok jeung pasuta teh da pangakuanana mah nyaho kanu rek dijugjug nya eta pamunjungan teh turug-turug tah euy pasuta teh paham kana basa Jawa katiluna maksud tur pada urang Sunda rasa-rasa bae ku kitu teh mah urang oge lebah ke cara Istam moal teu atoh atuh meureun kumaha nalekna atuh pasuta teh Mang nanya cenah geus ikhlas moal kaduhung cenah ditungtungna
Tuluy ari kuring mah majarkeun teh geus moal ngareret kagigir ka tukang cenah ceuk Istam teh. Manehanana ngayakinkeun ka Pasuta yen Istam teh geus buleud. Pendekna kari kumabehna cenah ceuk Istam teh. Istam nya kitu deui heueuh moal galider. Jadi akur eta sarua jeung Pasuta geus tetep eta teh paniatanana moal ka Palang. Moal hade cenah ceuk Istam teh jauh-jauh panjang gagang imah di lemur geus dijual. Nya ari geus saha teh mah urang teh taya pikasalempangeun cenah ceuk Pasuta. Dina wanci Rebun euy. Hari ini tah ti warung. Geus bijil ti dayeuh teh tuluy mapai jalan nu ti iseun pisan. Di jalan gede teh tah nyimpang ka jalan jejahan. Ngaliwat sababaraha lemur. Tuluy-na nyimpang deui ka jalan satapak. Anjak ka gunung. Orang leuweung jol weh ka lemur leutik. Eta teh lemur kuncen. Kabenaran si kuncen teh kasampak aya di imahna. Semah di aku tah kuno boga imah teh geus disuguhan saha sakadarna we nyuguhan. Ditanya naonnya pikarepeun los-los ka gunung. Pasuta teh lah eta teh diterangkeun paniatanana. Jadi nya kuncen teh nalek sabab cenah ieu teh siluman ngomongna. Harewosan ke di mana geus kajadian nepi kana perjanjian urang teh kudu balik teh bungkeulekan asup ka dieu ngawula ka nu kagungan di dieu cenah ceuk eta kuncen teh euy. Pok deui Pasuta teh nerangkeun yen geus gilig cenah ngan kari nganteur hayang dideheuskeun. Tuluy si kuncen teh ngomong kieu, Bapa mah ngandar manganteur tapi sameme urang ngadeheus teh kudu babak dieu heula kudu sadia syarat-syaratna. Tah geus kitu teh tuluy Pasuta nanya, naon Bapa sarupa-rupana? Pok kuncen nu dicaritakeun teh cenah kudu aya anu. Dah ditetean taku si aki-aki kuncen teh. Barang geus di bejer beaskeun tadi tataan ku si juru kunci teh tuluy Pasuta genemalan. Mun terang ti tadina mah balanja heula meureun di dayeuh. Kumaha tuh Bapa? Dayeuh teh ngan mawa rampe, menyan jeung minyak seungit. Tuluy si kuncen teh ngajawab deui euy. Gampang asal aya we kira meulina. Bapa we rek nitahana budak. Tuluy geus kitu mah Pasuta teh ngajawab deui nanyakeun Pasuta ge sabaraha cenah. Geus kitu mah si kuncen teh ngabejakeun gede leutikna teh cenah kumaha urang anu gede atuh gede deui anu leutik cenah nya leutik deui. Sagala saeutik ke datangna teh nya kitu deui cenah ceuk si kuncen teh. Lamun gede ngalana gede datangna, leutik ngalana heus eutik cenah datangna. Eta mah kari kumaha timbang-timbang urang bae ceuk si kuncen teh ka Pasuta. Jol deui engke cenah keur mas kawinna lain keur bapa cenah ceuk si kuncen teh. Ujang sagala-gala teh aturan nu rek dideheussan. Nerangkeun tah si kuncen teh ka Pasuta. Tuluy harita teh Pasuta teh noel ka Istam bari ngaharewos. Nyebutna teh cenah 2 ringgit, golosor we 5 perak di Istam. Kuncen tuluy nitahan balanja ka anakna duaan. Sabot ngadaguan balanja teh Pak Kuncen nitah sasadiaan nu beunang diayakeun di lemur. Nyieun puncak manik ngaladawegan tuluy dikupas. Jabat ti eta teh rea deui. Damu kuncen ge gaprak-geprek bae di hawu katingalina teh. Kira-kira meureun pukul 5 lah sore. Semah teh disuguhan dahar. Dina wanci magrib tah nu balanja acan datang. Isya acan keneh bae. Semah teh mimiti hariwang. Heug nanyakeun ka Pak Kuncen. Jawabna teh cenah moal lila oge daratang.
salah da omong pakuncen teh telila ge kurutak daratang atuh sok babawaan geus kitu mah leos cenah arinit deui ka cai keur babakti rek dipentakeun ku kuncen geus sadia cenah saparantina di pangkeng kosong damarna teh palita minyak anu heueuh suuk dina ajug dideleuna pasuta geus maranti nyuguhna di pangkeng eta teh sasajena teh puncak manik aya duwegan rampe kekembangan aya minyak seungitan malah aya roti kue tang kue sagala kue kita jeung gula batu tah terus supahun aya sapepakna we lah katut minyak lambena oge rokok atuh sagala rupa ge aya pokona mah rokok ge batujuh siki atuh sakitu nu kanyahoan ku pasuta teh nu katempona ngan sakitu tapi aya keneh nu sejena tah samemeh asup ka pangkeng ali pakarang peso oge kudu dituna di luar sarta dijanjian tah teu meunang ngomong nanaon bisa aya dedengean dedeleuan ulah kaget cenah ceuk kuncen teh kuncen menta deui duit harita teh keur panglamarna golosor deui 5 perak ti istam duit ti wadahan dina pisin diteuneun deukeut wadah seupaheun istam jeung pasuta diukna teh ngarendeng tukangeun kuncen ledug we geus kitu mah kukusna teh ngeleun menyan dicampurkeun jeung dupa pok si pakuncen teh jajampean teh kieu ieu kurang leuwihna teh nuhun sang ratu Cindewela nu ngageugeuh sunyaruri Ibu Rama para putri kula seja babakti geus kitu teh puruluk deui menyan dupa kana parupoyanana pok deui pakuncen teh cara bieu lah teu kudu dibalikan deui nya kos bieu tuluy kitu kumaha mang tah meunang tilu balikan kak di luhur teh aya sada tah sada ngakak naon teh ti sora manuk mang nyaho teuing pokona mah dongengna teh kitu tah tuluy kumaha tah pakuncen teh ngaharewos anu duaan ulah gereuh cenah tah rek sumping geus kitu mah gelebog angin mani ngaguru sorana ge grieg-grieg imah ani ngarakot sia imah teh cenah ingeungna ge kawas kulini meunang 3 kali ngarieg rep we jempe tah mani jempling eueuh deui sora kakakan teh palita caangna teh ketit-ketit sagede kacang hejo pok we ngagerendang sada ngawi pok-pokanana teh henteu tetela gajian aya nu kadenge teu kaharati teu puguh selang surupna ngan tungtungna nu puguh mah neda idin rek ngadeuheus cenah tah si kuncen teh malik ngaharewos ka pasuta jeung ka istam tuluy ceuk si kuncena teh kieu cenah untung urang kaidinan isukan ngadeuheus ka kadaton nam urang kaluar we ayeuna mah sanggeus ngadenge kitu ceuk kuncen teh barijil we ti pangkeng ari bijil ti pangkeng tengah imah teh poek ngongkleng jeung jempling teh aya nu kadenge sieun ti dalagor ngan gek bae dariuk teh jauh ti panto rieg harita teh riegan deui tah imahna teh 3 kali reket si kuncen teh bijil ti pangkeng bari mawa palita geus ngariung deui di tengah imah kuncen teh tuluy nyarita geus katarima ujang isukan dengan negari ngadeuheus we ayeuna mah geura sarare geus disodoran anggal hiji sewang tah dog we ngarendeng pes palita teh dipareuman tah kuno boga imah kacaritakeun tah isukna teh jug arinit mapai jalan satapa
bos weh kaleuweung rubutan tah jalanna teh darembat nepi kana batu nepi kana batu ieu batuna teh gede tuluy eureun ceuk kuncen teh dah ieu Sang Hyang Lawang teh urang kudu ngukus di dieu bari tawur sababaraha wae sakawasana rek sasen rek 2 sen sabon Bapak Kuncena teh ngukus tah Pak Istam teh Istam jeung Pasuta teh kudu peureum cenah manehana ge narema lan ngamanggakeun Ari Istam mah nyaan beureum nurutkeun omongan Kuncen ngan Pasuta mah henteu kalah tatanggahan neuleukeun manuk seupah 2 aceleng-acelengan cenah udag-udagan kawas anu keur ocon otel barang Kuncen ngahayukeun Istam beuntak bari nangtung robah dedeuleuanana nu disebut Sang Hyang Lawang teh horeng lawang saketeng jalanna teh ngabalungbung cenah ka gedong karaton agreng teu kira-kira ngaliwat lawang 3 unggal lawang teh pantona di ulasan minyak tah si Kuncen teh tuluy di ulasan unggal lawang gulang-gulang jaga lawang teh merean jalan bos we ka gedong pok deui Kuncen teh cara nu ngarajah tiluan sarila mendeko nyang hareupan singgasana kosong teu lila jol weh ratu istri pamegat gek caralik dina singgasana langgeor para putri 5 geulisna teh geus tayat babandinganana cenah dina kieuna mah tuluy si Kuncena teh unjukan bari acong-acongan nyembah ka luhureun sirah bari pok ngomong nuwun Sang Ratu kaula amit matur Sejanyusuai catur anu kapungkur pasang subaya baheula anu ragraga kaula tah si Sang Ratuna teh cenah ngalahir Aki Warunggi geura ngucap naon nya paneja ngadenge omongan ti ratuna teh si Kuncen teh jolpok deui tah nuwun Sang Ratu terah maraja sakti aula ngadeheuskeun lalaki sayakti bijarogieun Nyai Putri anu kamari geus ngalamar ngabakti tah si ratu teh tuluy nemalan deui cenah nya geus katarima sora ka dieu eta sina maju pek geura milih mana anu dipisuka anak aing aya 5 geus kitu mah Istam teh cenah tuluy ngesod ka hareup da manehanana teh digupay teu ngomong ngancung wae nunjuk kanu ngeletan ngajak imut nyaeta putri panengah tuluy Sang Ratu teh ngomong deui syukur Bagja Kamayangan geus bisa milih pirabieun tapi samemeh kawin awak disalin jenengan heula Sang Korowelang pek Aki Warunggi aing nyerenkeun nyilima rapinjung geura kawinkeun ka Sang Korowelang mangka perlente perjanjianana supaya ulah ngarempak tetekon tah geus kitu teh kelesen Nyi Putri 5 repinjung teh cenah lungsur tina pangcalikanana ngesod da ngadeuketan Sang Korowelang geus pahareup-hareup diuk tungkul si deha ku leungeunna kencana tenoy teh da bentikna lir gonewa atuh Aki Warunggi teh mapatkeun parancah manehanana teh pek we Nyi Putri 5 repinjung teh pakael cingir jeung Sang Korowelang jadi weh kawinna teh geus kitu mah Nyi Putri teh mundur basana Kakang
Saban malam Anggraeni jeung Sukra kula datang sampakeun sing ulah aya kakurang. Tah geus kitu teh Istam teh ngajawab. Istam teh si Sangkorolang manehna teh ngajawabna teh teu kusora ku ungut-ungutan. Nya maksudna mah nyanggupan tapi teu ngucap tah Istam teh. Nyi Putri teh geus gek deui tah kana urutna. Sang ratu teh nu ngalahir ka Kuncen. Aki Warunggi, aing tarima. Hate geus sugema pek geura undur. Mangka hade. Tah si Kuncen ge geus kitu teh tuluy manehna nemalan euy. Lain meuni apal nepi ka jauh ieu Mang. Pancek dongeng uing ge. Tah tuluykeun tong. Tuluykeun atuh Mang. Cicing heula urang tuluykeun bisi kaburu poho. Geus kitu teh si Pak Kuncen teh ngomong. Tigas dawuh amit mundur. Tah ceuk dina pikiranna nah ieu nu saurang deui bet teu ditampa cenah ceuk Kuncen teh. Meureun aya halangan dina badanna. Ti gedong teh bijil tiluan. Istam pohara bungaheunana kusabab bakal kajadian paneja hayang beunghar teh. Ceuk dina hatena tah Istam teh. Tapi ka Sangiang Lawang ngalieu ka tukang beh teh. Leuweung musnah tuh cenah jalan molongpong ka gedong teh. Aya ketah nu katembong teh lebah gedong jojontor gunung batu. Demi pasuta gawenangan bibiri gidigan bae. Tapi ka Istam ka Kuncen oge manehana mah teu nyarita. Dedeleuanana teh ti waktu ini teu aya robahna. Mau keur balik anger cenah. Di lebah Sangiang Lawang teh teu manggih jalan ngabulungbung. Ceuk pasuta mah da pugu pasuta mah pan tadi ge teu peureum. Anu diulasan minyak ku Kuncen teh majarkeun panto teh eta teh cadas nawing cenah. Pek nyeleke meunang 3 kali bus ka guha. Ngorondang asupna ge anabeh teh cenah. Ye mani ngabiri gidi orai sagede-gede catang jame. Tinggal ulung cenah. Ari huluna teh celengeu cenah celegeug. Pas tepi ka imah Kuncen. Pasuta teh diupahan ku Istam jeung ku Kuncen. Basana teu ayeuna cenah sugan engke ulah pegat pangharepan. Geus caruta-carita mah pok Kuncen teh mamatahan ka Istam. Peta-petana mah nampi Ipri dina waktuna datang jeung sasajen nu teu meunang eueuh cenah. Nyaeta di imahna teh kudu boga enggon cawisanana. Teu meunang cenah kagadabah ku nu sejen sarta dina malam Salasa jeung Jumaah kudu bersih sarta kebek ku sesengitan. Demi sasajen nu pantes jadi we katuangan istri seupaheun cai atah dina kendi cenah. Rampe kembang minyak seungit eta mah geus puguh teu meunang eueuh. Isuk-isuk di mana Ipri teh geus muli jalikan handapeun anggal cenah atawa handapeun kasur sisitna anu tinggalin jadi milik cenah. Duit teh buktina mah cenah bakal ngabukti lah. Engke cenah di akhir di mana Ipri beak sisitnya di dinya waktuna cenah kudu balik teh sarta aya nu mapageun. Demi dipapatahanana dipangkeng paranti nyuguh tea paduduaan. Pasuta teh ngintip cenah ngadedengikeun di luar. Matak sagala nyaho oge. Dina keur balik pasuta nanya ka Istam. Manggih naon di guha? Jawabanana saperti nu geus dicaritakeun tadi. Tadi di luhur. Ayeuna Istam teh malik nanya ka pasuta. Dijawabna nganyebutkeun aneh cenah. Teu nyeueung nanaon. Parawaek bae cenah da puguh di jero guha.
neule orai mah teu dicaritakeun ku pasuta teh bisi istam heuh jaheut hatena di Cirebon teh tuluy baralik di Bandung nya papisah istam mah terus ka Cimahi pasuta mah rek nyimpang heula cenah ka Cipaganti neangan barayana teh nyaho tah tuluyanana istam sangkoro ulang teh jadi beunghar atawa henteuna bejana da pasuta nganepi ka papisah di Bandung nyaritana marahapi harita tuluy mairan percaya mang kana carita pasuta Mang Uham ngajawab percaya teu percaya uing ge percayana heuh emang make sieun jadi orai Salhiam tuluy nemalan orai ge orai siluman meureun mang Mang Uham ngajawab deui masing siluman masing lain oge orai mah orai bae atuh ari teu percayana eta pasuta geus ngaku sorangan milu munjung tas ngagiringsing di pamunjungan teh manehanana mah teu ucul duit lain eta nana mang kumaha aya sisit orai jadi duit wah sulap bae eta mah jigahna kuring oge ngadenge eta aya nu ngadongeng nyaritakeun nu kitu nu ngipri cara dongeng Mang Uham harita milu ngomong deui cing dongengkeun kumaha Wem basa kuring dagang daun kawung mang ka Sumedang terus we ka hilir paekeun di Cihaur nyawe monok di warung barang geus kitu mang waktosna seep euleuh nya ning dongeng Salhiam mah kapungkas ku waktos cagat urang dugi ka dieu heula dongeng munyung nyaritakeun pangah ieu dongeng jadi dongeng nu ngadongengkeun deui gitu nya jadi ngadongengkeun nu keur ngadongeng ieu teh pribados teh nya anging urang mah nya cing ditebihkeun ti nu kararitu teh lah anggur urang silih doakeun silih rojong silih duku anu usaha atau usahana teh cing juga lah anu bisnis cing ngabukti anu kana ngaputna cing dumuk ngawujud kana pamagsudan cing ngabukti jadi babanda anu nyata atau karyawan ge urang sami ngadoakeun cing pada senang padagang sami cing pada senang cing pada jugala patani sing sugih mukti kumbay ka sagala rupinanya atau bilih aya dulur urang anu usahana teh kana ngojek cing sehat urang doakeun oge rezekina cing lancar cing berkah jeung berlimpahnya urang mah cing ditebihkeun lah tina ngipri tina pokona tina sagala rupa munyung lah cing ditebih dina nya ayana oge kitu nya wallahu alam dina nya ayana oge anger nu munjung mah moal leuwih beunghar tinu bisnis tinu usahanya contohna eta pan maktube terus ade nu gaduh YouTube nu gaduh naon nya paleunghar bari nya eta ini sakumaha nu kumang Salhiam diobrolkeun cenah bangsa batur mah cing teu kacaritakeun munjung cenah nya nya ya ieu nama urang lah sing ieu we silih kuatan tina pikiran urang silih kuatan tina hate tuh hate teh kudu aya eusian ya urang silih eusian pancena geuning sakabeh jalma teh rugi nu kumaha atuh nu teu rugi nu iman nu sabar jeung silih wasiatan nya penuh hak jeung kasobaran kitu urang silih wasiatan ulah tepikeun ka aya batur aya dulur teu kejebur diantep komodoi dirojong mah urang silih ingetan atuh perkara narima jeung teu nama eta mah baik bae nya urusan masing-masing urang mah kewajibanana ge silih wasiatan supaya naon supaya teu kaasup jalma anu rugi
Sakitu bae anu tiasa kasangakeun ku pribados dina danget ayeuna. Hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan langkung saur bahe carek bilih aya nu kacaletot basa. Oge hapunten tina katetiasaan sareng kakirangan pribados. Pribados oke teu lali ngaturkeun rebu nuhun kana kasayan para wargi anu parantos ngasubscribe nga-like ngakomen oge parantos ngupingkeun dugi kawakasanana nya atur nuhun pisan. Sakitu bae nu tiasa kasangakeun dina danget ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.